Abdi Emil Zakuan dina acara lintas warta badi maturan pemirsa kalawan warta. Suni 45 tahun, anakna Imam Fauzi 20 tahun, warga desa asal Gelagah, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan, tiwas kalendes truk tangki baribin di Jalan Gede Malang Pasuruan, atau benerna di Desa Wonorejo, Kabupaten Pasuruan, Jawa Wetan, Minggu 17 September 2017. Kedua korban memboncengan numpakan motor Honda Grand bernomor polisi N238 TCU. Paranena ngelaju ti arah kidul. Wan sia di lokasi kejadian, anjok-anjok sepeda motor anu ditumpakan korban ngarah teuing ka katuhu. Dugi ti arah pengker, wadah hiji truk tangki baribin anu langsung kalibat serempetan kalawan motor korban. Saketika eta deui korban ujuk-ujuk labuh. Kedua korban seterusnya kahindas kakiping pengker palebeh tiwa truk baribin anu dikamudikeun ku Suji Prianto 28 tahun. Wargi desa Kedung Padaringan RT 7 RW 2 Kecamatan Kapanjen Kabupaten Malang. Kedua korban tiwas seketika di lokasi kejadian kalawan kaayaan mengenaskeun. Sejumlah wargi serta pengendara anu karasan ngaliwat di lokasi kejadian langsung mindahkeun jasad korban ka Imah Udar Umum ngumumkeun Dr. Sudarsono. Sakitu nu pikeun hatur wilujeng patepang dina warta nu bakal lengkap. Abdi Emil Amit Mundur.